Semar panita jenengan Resi Wirageng tekakan dipungada pingkang garwa Dewi Renuka lantekan pun kasepuan Guras Semar Badranaya samia padarau ngandika Kang Semar kasepuhan majeng kapayun salikna tong tebih teuing di geraya Cikopi ieu Cikopi pamasihan Kang Aam Barakata ieu pamasihan Kang Usep Kacapi ieu jeung Kang Asep Usep tas dua wae teh tukang kacapi duanana aya Asep Usep Srangenge jeung Asep Kacapi geus mere kopi ka eyang nuhun gitu. Kang Aam mangan babarakatakan teh baheula oge. Duh syukur bagjak kamayangan. Kang Semar amuy Uyuk sumangga badaya pikir saya naon ieu teh dunungan tansah pun diajeng-ajeng ilan tidawuhan ti salira ieu teh di leuweung Siluang Liwung alas pringgadengat salah urang teh hariwang ningali kaayaan rada harengheng kitu harengheng mah teu jadi masalah Kang Semar nu penting urang mah masih kaayaan harengheng oge laku lampah sareng ucap sagarupa es kuning ulah pi ku Ciwaeun Batur ulah pi ka Keseleun Batur sarengkak saparipola teh urang teh kudu bener jujur kulanya bener jujur kitu Kang Semar amuy nglaras pisan bojo ingsun Dewi Renuka kahareup geulis kaula nu nunjuk sumangga kaula pun Renuka ngaturkeun semabak